Karpet 1, karpet 2, posisi jalanan aman terkendali. Oke, laporan saya terima. Kami akan melanjutkan perjalanan. Goblok teh di tukang pengawalan. Siapa Haji salah? Kumaha? Susah gejona aya weuh. Ayo Pak Haji, Mesti cek. udah. Siap Pak Haji. Ieu teh pan tanah teh can dibeli ku aing, pan aing haram nincak tanah batur. Kumaha carana ieu sia supaya aing teu nincak tanah rek liwat ka ditu. Siap Pak Haji. Aing teh sia-sia ngagaraji sia badag teh kapake ku aing. Berangkat. Turun. Pak Haji, padahal mah wios tekedah ka dieu da abdi teh bade ka bumi tadi nama. Aing mah teu percaya ka sia usah gejol. Loba kabejanakeun sia mah teu balik. Aing mah kadieu ngabuktikeun bener henteuna ieu parete asak apancana. Tapi bener ieu petah keneh parete euy. Tapi keukeuh ku aing dibayar. Kumaha? Ten Pak Haji ieu teh sanes kirang ieu nya ieu teh tos dipintonan ku Haji Sodikin. Naon tad? Aing asa kurang reungeun ieu teh. Geus dipintonan ku batur. Tos dipintonan ku Haji Sodikin ieu teh. Ngeunah ieu mah. Ampun. Aduh ampun. Ampun. Sia macam-macam Kak. Bos aing. Gas. Tah, ku aing pokona mah sia dibayar. Tong dikabaturkeun. Aduh, ini kumaha tuh ya ke Haji Sodikin ya era kuat ku Haji Sodikin.